Bismillahirrahmanirrahim. Ilam yaktar lamun orana milih ya walad wal aula maka utawi mboke iku kang leuwih utama waqil dan ucapaken afal iqra'u dan undi ya walad bainahuma ing dalam antarane karone abi lan walau warada ahaduhuma safar hajatin lamun ngarepaken sapa salah sawijine karone ablan ing lumaku hajat kana waladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim maka ana sapa anake kang pinter lan liyane waladil mumayyiz iku tetep sumertane wong kang ngadepi umah ada wa'uda malah babalik ya ahad musafir safaron naqlatin adawa ing ngalancong naqlah kalabu awla magaudai babane iku kang leuwih utama bisarti amna tariqihi kalawan syarat aman dadalane iya safar kalawan syarat aman dadalane iya safar wal baladil maksud lan aman negara kang den sejane gila den ucapaken abalapad wa masafatu qaslin lan masafah qasar wa maharimul asabati bihadza kalabilan utawi pirang-pirang mahram asabahe ing dalem iki laiki safar iku gaya wa gadalan iku gaya mengkono atawa iku gaya ikilab ibnu amin li zakarin utawi anak lanang saking paman kang tetep kadalanan walau yudhalan oraden wehiya ibnu amun zani anak wadon bayin rafaqatu maka lamun ngarewangi wing unzan opo bintu anak wadone iya ibnu am itu zulima maka den pasrahan adwa maka den pasrahaken ya unzan ilaiha maring bintu ilaiha maring Sedrajan orang neraskeun hanya kumaha hukumna jalma nu nikah teu make ngaran sorangan. Misalna tadi ngaranna Sari tapi pas akad nikah ngaranna diganti jadi Suri. Sedik sama bedana tuh atau jadi Susi. Alasanana nu mentakdib ganti ngaran supaya bagus milikna atau supaya langgeng rumah tanggana dukun kajian hukuman saja pada eta kumaha hukum secara akad itu tenanaon ganti ngaran orang diganti ngaran dek nikah tenanaon dek nikah ge diganti adun tenanaon masalah jasa besikanyawan kuno kolot nikah deui nu kadua ganti ngaran nah masalah aja jelemana nyana keme mun ganti jelemana ulah tapi kudu dikanyahokeun sebab ngaran eta berarti menurut Islam lamun urang nikahkeun nyebut ngaran kemudian aya di hareup salah ngaran salah binti masalah sebab nu deuk ditikahkeunana aya ngajogrog di hareup eta rek saha bae ngaranna si eta anu make kembang culan eta jadi salah ge masalah janyanana aya di dieu tapi lamun jelema gaib salah ngaran salah binti atau salah binti bermasalah hendak dihadirkeun nikah teh aya manfaatna menurut Imam Syafi'i
namun dijogrogkeun dihareup salah binti salah ngaran masalah ja emang nyana jelemana tapi lamun dieuweukeun di forum haju salah ngaran bermasalah kudu diulangi deui pertikahanana lantaran salah ngaran atau salah binti gitulah jadi kudu dibeja heula ya sangaranna Susi jaka mari mah ngaranna Suri pan jadi Susi lah gandeng kiai diganti abeh naon abeh sugih nu jelas mah brak barang urang Jawa teh urang Jawa nikah dihitung nu ieu sangaranna tadina mah Suminem diganti jadi Surati ieu ngaranna ieu lalakina ngaranna tadina ieu mah Surono jadi kunaon tuh jadi Surini isu kabeh abe bagus orang Jawa tak gitu jaga gara 5 bulan ja pepegatan loba jasa jana kos ka itu urusan kos kitu mah sanggakeun kanu gaduhna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala aya di dieu manu ngaran salakina ngaranna Pengki pamajikanna ngaranna Runta anak baranakan ya jan teu pepegatan masalah ngandek diganti mah masalah Kangjeng Nabi ge osok ngaganti ngaran ngan diganti kuno bagus ngaranna kumaha mun kieu tadina tos nikah pake ngaran sorangan tapi itu sababaraha bulan nikah kitu ngaranna diganti soalna geringan bae cenah ieu cocok dina waktu nikah teu cocok dina waktu nikah ngaran nu ieu diganti masalah teu mau komo teu nikah teu di luar nikah atuh teu naon saha tadina ieu ngaranna ieu teh tadina Marta aju geringan ganti geringan bae teh ka dukun cek dukun ganti ngaranna abeh sehat baik alhamdulillah kuari diganti ngaranna jadi Bakru aju dagangnya teh macet dagang naon bae di modalan macet bae bebe jadi ka dukun ieu jang macet bae ngaran nu keur ieu Marta kuari Bakrun hijikeun Marta Bakrun dagangna naon martabak atuh bener bae jadi sugih eta masyaallah luar biasa gara-gara dagang martabak jadi unggal pengkolan boga martabak nyana teh atuh loba anak loba martabak mah masyaallah padali jeung haji awal nazim kuring teh ngimpi di akhir bulan Rawah ngimpi ke Mekah bebejalah ka adik-adik kula jaka haji ngimpi ke Mekah ku jelas eta keluar tiga bis ke haram geus bae langsung Ramadan menang sabaraha poe Ramadan duka 5 duka genep jol bae aya Haji Supari jeung kitu putra Kiai Bukhari di Pandeglang hayang buka bersama itu buka bersama bae jak kula mah bae buka bersama bae jeung santri aya 300 maleui dengan santri di luar kula jero itu bersama bae sarua bae kula mah jeung pamajikan jeung anak bersama dina waktu bareng sih beres buka janjinya nyarita jadi kiai cenah kula yang berangkatkeun kiai dijawab teh tengah jawab setiga-tiga ngomong deh datang ke 3 kali teh dia heuhan teh dihenteuan cicing deh kula mah geus bener menang 2 poe titah moto keur ngaji ge dia jeung budakna foto besok pira moto itu balik deui ka majelis geus bae
ngenang tilu poe dirinya orang nyen paspornya nah ji beneran teh ieu tuh beneran nyen paspor tidinya leng kabar berita jadi tante si ke Mekah masalah guys kula mah padahal mimitina loba nunik ngeberangkatkeun teh di Tangerang BG aya 2 aju di Jakarta aya henteu lah henteu ieu mah sebab diawali ku ngimpi besi isyarah ti Gusti mantan cicing bae ge kumaha bae buktina lantaran ngazam ka Mekah teh 5 tahun sakali dia ti almarhum keur ngadoa Baitullah tahun 90 ngadoana cenah ulah unggal tahun pansiamah magahan ngaji geus 5 tahun sakali bae ngadoa 5 tahun sakali minta ka Gusti alhamdulillah diijabah bae ku Gusti geus azam teh tahun 2012 ngan meunangna tahun 2017 lantaran loba nu milu kula mah bisa tahun 2012 loba nu milu di dia ahli-ahli jamaah nyaho daftar bareng Haji Pendi, Haji Firdaus, Haji Hayatami sok dia be Haji Pak Muji sok babarengan jeung kula marilu deui milu bahkan marawa pemajikan jeung babaturan haju di Garut deui rombongan itu mertua teteh pemajikan adik-adik pemajikan marilu aya genepan mah marilu meunangna 2017 atuh mundur kura lantaran nyana yang bareng jeung kula mundur kajian geus masalah ieu mah ngimpi aju kos kieu kejadianana aya nu kaberangkat di awal aya 4 unggal tahun leuwih 2 tahun ieu aya nu ngaberangkat hayu bareng termasuk aya 2 PT nu ngaberangkatkeun kula termasuk Tangerang hiji Jakarta hiji 4 tahun ka tukang mah di Jakarta datang kabeh jeung bos-bosna urang India rasa izina orang India hayang bareng diberangkan telah nanti pokoknya ieu mah kulantaran awalna ngimpi besi isyarah ti Gusti ngajawab teu jeung teu tapi terus we moto mah hayu bae nyeun paspor mah hayu bae datang ka Sawal batur berangkat kula mah can meunang kabar bae itu berangkat bae alhamdulillah henteu bae masalah dina teh kumaha Gusti bae berangkat bae atuh hayu teu berangkat bae atuh masalah kitu bae di jero teh kumaha Gusti bae tapi Sabtu kamari 2 Sabtu berturut-turut manasik ye manasik mah kozuneuk berangkat ja manasik Sabtu kedua dibere tas tapi jangan dibere surat paspor ke naon teu suntik henteu ditawaran dek suntik moal lah moal disuntik coba ke Mekah teh disuntik bisa henteu teh disuntik geus dere atur geus ka marga berangkat kula mah nanyakeun teu naon denganna be ngalaporkeun can meunang pisa terus batur berangkat deui kula mah di bejaan deui can meunang betul berangkat deui geus ngaberangkatkeun sabaraha urang bawa kula mah mendak ditaranya ku dulur-dulur boh ti mertua boh ti dieu boh ti rekan-rekan atuh aing can aya kumaha engke bae tapi kamari keputusan alhamdulillah geus aya 70% meureun insyaallah poe Minggu hareup berangkat jadi poe Minggu hareup insyaallah kula berangkat kemudian masih ngaji kene tapi bab berangkat dan can jelas hiji can dibere surat imun ke bandara mana suratna eueuh atuh deuk ka mana balik deui atuh balik deui Kang kula geus dibebeja batik wari beuji ke bandara ju balik deui ulah disenturikeun
Eueuh masalah ya mah kumaha Allah bae geus ngagerakeun di kula nganasehatan ka jamaah-jamaah nu bareng jeung kula urang mah tenang bae pasrahkeun geura ka Allah. Cenah berangkat bener-bener nasib kudu berangkat cenah henteu atuh balik DB di jero kamar jeung pemajikan 40 ulah keluar-luar asana keluar-luar reuneuh tah pemajikan pas kitu dongengna. Jadi hari ngomong manggeus minggu hareup jamna encan jelas aju surat nage encan ngan dek dibatalkeun ulah cak ituna nanti akan ditandatangani berarti geus aya tanda-tanda bakal berangkat jeung geus diterima geus aya di meja penandatangan pisah anina mah di luar bae ku ari geus kadina dihandap bae ku ari geus ka luhur meja tinggal nanda tangan doang mun nyanda teu paeh ka tanda tangan tah. Masyaallah. Ya eta barang gulanya horeng lalakon haji teh muringkak bulu tadi nama teu pati nyaho. Barang asup ka dieu sok dibere beja horenganan kos kitu nya. Masyaallah kuari. Jadi kuari teh atuh anu bisa nyogok gede berangkat. Anu teu nyogok mah kadang-kadang teu berangkat. Mentek bebeja ka dieu nu boga PT uswah hasanah kiai mun nyogok ieu berangkat tapi mun teu nyogok ditandatangani cepet mun teu nyogok ieu wallahu alam maning wallahu alam ji pan cenah kiai kumaha kajeun coba hayangnya ulah nyogok coba lantaran jamaahna 170 jeung anu babaturan aya 400 plus kene saurangna mun nyogok teh minimal 5 juta minimal nyogok teh 5 juta aya nu sampai 10 juta eta teh keputusan menteri agama na eta kos kitu. Jadi kali 170 jamaah berarti saeuheun mun kali 400 jamaah 2 cek urang geus paterakeun ka Allah ulah nyogok coba mantak rada lambat lantaran teu nyogok batur nu nyarogok teh nyana bebeja mun ieu nyogok kuari nyogok isuk geus tanda tangan aya ulah lah cek coba hayang nyaho kumaha diperketeun bae saya nu geus nyogok 15 juta aya nu geus 20 juta atuh bisa gua lancar. Tapi aya nu geus nyogok 15 juta ge encan keneh bae deui. Encan keneh menta tambah deui. Jadi adu tawar ku ari mata sogok menyogok teh. Alhamdulillahirabbil Na'udzubillah min ya haji teh kos kitu tah haji. Di Depag boro-boro di Depag pusat Depag kabupaten coba mun teu nyogok tek ceuli ngadengi ti calon dirjen haji teh besan abah urang Jogja rencanana tahun ieu tah sajian ieu bakal diangkat jadi dirjen haji nu kudu nama ayeuna ngan encan ditandatangani ku menteri nu mantak henteu ditandatangani cak menteri minta 500 juta embung dulur kula nu di Jogja turun 300 juta tetep kekeh embung bae saya mah kalau pakai nyogok enggak kalau enggak nyogok silahkan kulantaran teu nyogok nu aturan tahun ieu jadi dirjen haji ieu tahun ieu pisan nu surpaina ge nyana ka ditu nu utar atur di Mekah di Madinah ge nyana segala rupa lantaran teu nyogok datang ka kuari can ditandatangani sebagai dirjen haji wallahu alam ka dituna mun nyogok ayeuna keneh mun teu nyogok henteu bebejalah ka kula melalui telepon awal kula ka Jogja cik kula jangan
ulah geus lah apa artinya, apa jadi dirjen kalau ngasih sogok nyogoknya na cicing tadi nandek meureun ajeng teh kula ka Jogja waktu nikahkeun alo nah ngobrol lah penuh tentang urusan kos itu. Nah iyalah datang ke kuari cad ditandatangani padahal nyana sangat rapi jeung nyana boga rencana perbaikan. Iyalah masalah haji orenganan kos itu mun urang ngobrol jeung bangsa pegawai haji arempo babari kos masalah teh barang prak bae di lapangan bermasalah cucuk belede cucuk gitu bae anu kadinya teh kena cucuk lagi hampir kena cucuk deh jadi makin cerita orang kos itu urusan haji teh Indonesia teh kos itu eta cacak urusan haji komo nu lain urusan haji geus bisa dibayangkeun tuh urang ya makin cerita we kebagusan pemerintah urang teh kos kitu bagus jasa rapih jasa kemasanana pohara hebatna nu penting mah make sogokan kayak gitulah. Jadi jang tahun hareup kuari geus dijual nu jang tahun hareup teh geus dijual jadi lamun kuari teu meuli tahun hareup hese deui terus ugal tahun dijual berani sabaraha alasan pemerintah Indonesia ger waktu kamari ieu hese lantaran cenah pemerintah Saudi na mempersulit tari heula ka Saudi PT itu. Ternyata orang Arab na ngomong kieu kenapa sih dipersulit di Indonesia hebat jasa babari jasa orang di Arab duta tadina didengung-dengungkeun jeung diomong-omongkeun ku pemerintah Indonesia justru sulit di Arabna kadar itu nyana ngobrol langsung ternyata babari jasa malah aya potongan-potongan urang makin loba jamaah makin aya potongan babari bahkan nyana ngomongkeun saya sudah menawarkan ke pemerintahan Indonesia karena Indonesia terbanyak jamaahnya fasilitas buat orang Indonesia sebelum negara-negara lain Indonesia dulu ring satu nih terdekat ini sekian kunaon tidak raeknya na Arab ge godeg kepala taka orang Indonesia boloon endahan milih nu dihandapkeun gunung nu aki-aki mah paeh di jalan eta nya gideung bae teh urang Arab teh gideung bae masyaallah isi Indonesia ceknya na otakna mafimu ceknya tidak punya otak mafimu urang mah mun besimuh meureun orang teu boga otak didengkul ceknya na otak Indonesia mah urang diisin-isin ku urang Arab isim jasa nah iyalah masih keneh bisa seserian tapi menteri agama di hareupeun urang depak di hareupeun urang masih keneh bisa seserian seperti etalah kaayaan ulah ngobrol teh lain jeung jelema leutik pidir jeuneuh nu sababaraha taun jadi bendahara haji besan abah almarhum teh anakna jadi di gitu bendahara haji selama sababaraha tahun terus bantak aya kababarian urusan haji nyana siap pun aya kesulitan tapi tahun ieu mah bingungeun nyana lantaran menteri agamana kos kieu entak kukulang ke diantara jamaah di dieu aya nu dipilih meureun engke deuk dijadikeun menteri lah kukulang itu diturunkeun ieu jadi menteri mun teu bisa di itu menteri pasar bae atuh sakjana babari meureun nyogok deh can pugu we leutik mah aduh Gusti Allah ya Indonesia eta mangis kitu bae jadi Allah nang Allah kabeh hakikat mah keur nembongkeun kabokbrokan pemerintah Indonesia kos kitu bokbrok jasa jadi urang ayeuna ulah kabawa bokbrok atuh lo kudu loba sabar kudu loba tumah di saat-saat bokbrok urang kudu lemah jeung kudu sabar hilaku ummati fi yadi gulaimatin rusakna umat kaula aya di leungeun budak ngora sufaha anu barodo
bongan negara ieu dipasrahkeun ke budak ngora nu barodo kos kitu bukti cak Kangjeng Nabi lain cak kula laku ummati yadi Gulaimah aya di leungeun budak ngora Gulaimah budak ngorana nu bodoh tentang negara, bodoh tentang birokrasi, berarti bodoh tentang agama. Kabelah dituna hilaku ummati piyadi Gulaimah Quraisy. Aya deui kabelah dituna hilaku ummati piyadi imraatin rusak negara lantaran dipasrahkeun ka awewe. Kos kitu geus pokona mah. Ternyata pan kiaina anu milih. Entak kuduna mah hakikat demet ti Gusti Allah. Urang bisa neuleuh ku mata urang langsung kabokbrokan bangsa Indonesia. Banten teh sabenerna mah kudu dikebalikeun tapi ternyata kos kitu sampai saat ieu masih can aya keputusan. Suara terbanyak adalah suara WH tetapi kunaon atuh berita masih simpang siur lamun ku urang ditelepon di mana-mana WH tapi sampai saat ini can aya keputusan mudah-mudahan ieu negara urang dipimpin ku neujreug kudu bener kadanan sa Indonesia tuh sabanten ayeuna geus ieu mah sakedeung deui bakal pilkada teh naon kalah ngomong jeung urang ketos mah buku teu paham bae pilkada teh padahal naon meureun eta teh ge bakal aya kepala daerah bupati urang pantaun ieu aya mah beusi aya nu endek daftar ti antara jamaah nu hayang jadi bupati siap bebe jaka kula urang nyeun nagara sorangan Aigis kos karari nu bakal dipinton kena anak Pak Ismet nu awewe bejakeun aing mah moal ngadukung salila awewe moal we lalaki ge mun ti Golkar mah moal greget jasana itu mah pokona mah bejakeun ulah wani-wani orang Golkar ka imah bisa kitu teh greget jasa di jaban baheula kula mah ka partai Golkar teh pancena kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero guru aing hancur ku Golkar kawauh aing hancur ku Golkar kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia goblok meureunana penghancur teh kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh goblok da Golkar teh di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar ajur Bandung aya 3 masuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun ta Golkar hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian kitu bae pokona agama ieu ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia pra kiaina ka Golkar boloon sekiai aing mal ngaji di cenah minggu hareup mah sobodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu teangan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia ka ditu emang balener gitu kiai Golkar curi kabeh tah mah kunaon atuh sia sok batah hate teh pareum-pareum teuing masyaallah teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pan nyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mentak gregetna ka Golkar masyaallah mentak kula mah embung geus kamari geus ngomong ka babaturan si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main tapi nyana nyolonong bae atuh Allah saya nyolonong mah kan mun bisa ulah deh geus mah teu hayang wauh jasa gaing ieu mah bebeneran si pacaralagan boh ya aduh geus greget we pokona ka Golkar gitu kayak gitu
tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka aing. Leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia. Sia teu butuh ka aing komo aing. Geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat. Itu bae geus titik teu ngaku bae pokona. Teu sia aing teu ngaku ka sia. Leuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia. Tibatan sia teu ngaku ka aing. Leh cenah sia mah sombong, aing kajeun sombong pelubah dieu mah. Bung bae pokona mah. Sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar. Sedih ieu hate. Uta tadina aya pangajian, rusak pangajian aku Golkar. Tadina boga santri, teu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus kadahar duit Golkar bae sarua jeung dikulub. Beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah. Eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya. Seuneu jasa meureun. Cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ye. Aing teu neuleunan naon urut nyangana ta sabaraha kiai. Emang teu sedih gitu. Bu, muridna jara di kiai kuari di Tangerang. Baheula didatangan ku angkora Golkar eta. Ya, Pandeglang aya 2. Di Tangerang aya 2, 5 kabehna Serang hiji. Seku diceritakeun ngaran. Masya Allah, pengajian gede santri ratusan. Komo nula leutik mah tama teu diceritakeun tama, geus paeh jasa tama. Eta mah nu gede tah mah nu 5 mah nu leutik mah atuh tama wujud Kang Adam kuari teh. Sarua jeung kamang-mang we tah mah. Lelempangan teh kitu. Aduh, pantiga sedih doang urang. Aduh, ieu teh kiai elmuna ka mana, korepna ka mana. Saha nu ngancurkeun Golkar? Mantap ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah. Idih. Keur carita napak tilas baheula sarua kuari ge leuwih jahat malah. Eueun leuwih bener. Sakali deui besi aya boga tetangga anu asup ka Golkar ulah diwawan. Kalian barang si analian maka aing bae deui kita ku kiai cenah kalian ge lain jelemana kalian ge kalian pangaruhna ulah milu jahat jasa ieu kuari anu ngancur-ngancurkeun negara urang Golkar coba ge koruptor teh anu tadi timbul di Golkar pindah doang ke partai ieu partai jelema mah atuh Golkar eta keneh pilkada sing hade nu rapi jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ieu kuari geus kadanya ieu mah rake kopiah bae mancrit ujian mana coba ulah konde atuh masyaallah dimulai di Golkar tersep ngaji naon gara ya gua dia aduh Gusti Allah ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapak ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa henteu milih ka indung henteu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mafhum tilu tadi kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka mak ka ilam yaktar fal ummu aula dikeun ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwih nya wakil tapi cek sakaol mayukra'u dikocok bae diundi bae eta ki Khalid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok kabeh adil sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil
Nah dikocok bae mana nu keluar eta bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisang nadahar jeung bakena lain tapi masa depan ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran kena pahameun bab agama eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh. Kuari geus saya di bapa ngaran Zaid atawa di indung ngaran Sarwiti cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salah saiji di indung bapana saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya sedangkeun ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kanal waladul mumayyiz wa gairuhu ma'al muqim hatta ya udah dikeun kadu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya di kawasan pengurusan bapa ai prak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ke luar negeri ke Malaysia ka eta teh si budak ulah diantepkeun dikeun ka indungna nu henteu ka mamana datang ka balik deui sabaraha bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walah weuleuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teh ditarima di Jakarta teh ditarima sedengkeun kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand nah ieu manehanana daftar ka ditu ka Thailand anak ulah diantepkeun dikeun ka bapana pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan ka Thailand atawa ka Tai bangsa kali itu betul Taiwan Thailand Taipei gitulah carana supaya ulah terbengkalai jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus Masya Allah saparona kletin atawa berharap boga karep salah saijina indung atawa bapana ieu teh saparona lah indah indungna mun aya di indung ta ieu fal abu aola atawa aya di bapa pindah saparonak latea terdesak situasi model gempa terdesak situasi tsunami tergesak situasi politik diubrak-abrik maka manehanana pindah na ieu anu berkuasa nu leuwih hebat pal abu aula bapa leuwih utama pengurusanana atau memang iya mah erek pindah mencari nafkah ye di Jawa Tengah erek ke Tangerang lantaran bejana cenah aya cinglu dibuka kadar ieu nyana ternyata barang datang ka dieu geus aya yayasan oreng asup teh asup dan lain cara baheula mah ditampung di pabrik teh mudah teh kudu bake mayar ieu mayar itu ku ari mah geus aya uang jagoan di dinya teh kudu kabagian nu boga yayasan LSM teh atas nama lurah teh pengamanan teh dihitung-hitung kudu aya 3 juta puguh nyana deuk digawe di ditu ge teu boga duit ka dieu diperet kudu aya 3 juta Masya Allah batur anu kesanganana nyana anu ngarokokna dirapaeh ge coba ge eta 3 juta meuleum nyana kajeun kukuh iye Mang Koba mledejang kieu Mas dari mana saya dari Jawa Tengah mau apa ke sini mau cari makan ikut numpang aja di sini mau lamar kerja ya iya ada beritanya di sini cinglu katanya ya udah saya bantu aja ya nih
atas nama saya, udah tolong dibantu. Oh, barangnya nangis digawe teh neangan. Terima kasih amat yang dibantuan ku si eta ieu alamatna. Waalaikumsalam. Oh, ada apa Mas? Saya kan dulu dimasukin kerja. Terus ini saya sekarang udah kerja, alhamdulillah, kebayar kontrakan, kerja udah mulai saya ini rasa terima kasih nih, ya asam-asam juga ada jeruk nih. Ini apa ini yang ini? Ini kopi, dilihat ya orang-orang makan katanya kopinya kapal api, ini mah kapal kebakaran. Adanya ini udah. Nggih, si unggal bulan datang deh. Saya terima kasih deh rokok. Saya terima kasih deh rokok deh. Eta halal tama kos itu mata. Halal tama. Eta mah naon garang-garana syukuran tama ngaranna. Nu kos kitu teh itu engke beuki maju si ieu atuh nikmat ngadaharna. Salatna ge tentrem. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kapal kebakaran datang deui. Tuh ngeunaheun mentak ku karena Allah mah gerage nikmat. Tapi lamun ditakdir ada segitu masuk, tidak ada tidak bisa. Bisa bae nya 2 jelema, 3 jelema, 10 jelema, duitna pahit. Duitna pahit kajian kumaha. Eta teh moal semenit acan, semenit 2 menit, beak. Duit kos kitu mah beda. Ya, cok lihat calo. Calo blek blek blek, beak. Kos duit lurah teh deg 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 eureun jadi lurah nu aya ge beak. Beak coba ge contoh lurah mana nu langgeng hartana bae heulanan. Mun kukula disebutan ti jati ka dieu harang geus warauh kabeh atuh. Terus ka belah dieu ka Kendal, terus ka belah dieu ka Teureuk ka Cikupa tuh nyaraho kabeh. Beungeut-beungeutna beungeut perang kabeh tamah tuh. Nyaraho beak kabeh. Boro-boro nu hasilnya na jadi lurah nu ditinggal kolot nage ludes aya pan kuari lurah nah ieu nu ngaji mantan lurah kukula sok didileun we sabaraha mah loba ieu kuari habura mantan lurah tapi deurus cenah darek ngaji eta masyaallah kula mah bangga jasa mantan pejabat mantan lurah ngararaji sanajan di handapun tangkal Ambon masalah guys ngaji pokoknya namanya hebat itu aya ada datang ka maot malu bejakeun ngaranna sasalam di zaman abah kula ceuri biasa ngaji ceuri kurut pejabat Tangerang PNS nama deket ka Pak Ismet rada luhur umurna seren nyana ceurik bae di zaman abah terus be kebelah dina zaman kula ngaji kunaon aya lebaran bebeja jagana boger zaman da eta jadi pejabat cenah kieu kunaon lah geus teu kudu caritakeun ku kumaha meureun bapak doang nu sejen bantu tai podol sero wamehan cenah kula nyebutan buat si anu mah henteu komo si eta buat si anu mah henteu eta deui rakus biasa kula pan nyaraho teh ngaran-ngaran bos eta mah henteu rada meureun nya ceuri ka kuari maot tapi maotna bagus biasa masyaallah lantaran nurutkan nasihat kebelah dina minta wiridan dibere sholawat maca sholawat dibere sholawat baca sholawat dibere ikuti alhamdulillah nyana amanat ka anakna sia dagang baelah ulah jadi pejabat cara abah besi teh sobar jadi teh sabar naon bah neule duit cekeuna kabita bae Gusti ya Allah tapi ulah suuzon kanu kuari ngajabat atuh buah henteu nu kuari nu baheula bae kos kitu komo nu kuari tapi henteu kabehan buahnyana nu henteu nah atuh kitu bae sih jakadeun haju meuli mobil deui ada rese tuh masalah cuma tinggal tanggung jawab masing-masing kejaga di hareupeun Allah Subhanahu wa taala ieu pindah ka dieu eta teh anak ge kumaha
kalabu oleh bisa tiamnya torikihi dengan catatan aman di jalanan bawa wal baladil maksud jeung negara nu dimaksud aman bawa anak teh tapi lamun kieu mah ye aduh cenah ieu mah boga maksud dekat itu ye dekat mana erek neangan perusahaan perekonomian sugan beja boga kawau di mana di Libya cenah woi si di Libya cenah aduh atuh pan itu bahaya anak ulah dibawa ke Libya mah bisa modar ditembak sia pugu mamar kadapi geus nah ulah tak ka negara kitu mah ulah geus sebab teu aman teh mah baladil maksudna teu aman boro-boro eta cacakan ke Mekah di bekana perang atuh ulah ke Mekah di jalana teu aman ulah ke Mekah mentak baheula mah kosok gitu ngadongengkeun rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana bisa anda kolot baheula mah eta kos kitu aya kos kituan tah aja lamun ditanya eta maksud lamun kawasa di jalan mah kitu bae geus pokona mah ti guruna ge kos kitu cenah ge teu ngartieun lamun aman di jalan teh teu nyahoeun cenah ge emang teh dituna kitu mah ilmu tuturunan rapih kolot baheula kula kudu gandengekeun almarhumah baheula nini sok ngabagahan syahadat kula sok aya di sisi kula asyhadu alla ilaha illallah artina kaula nekadkeun kaula nguningakeun kaula ngayakinkeun di jero hate kaula moal robah deui datang ka pae sanya-nyana teh aya pangeran wajib disembah angin Allah tah nyaritakeun asyhadu teh panjang kula nguningakeun kula nyaksian kula nekadkeun di jero hate kula moal robah datang ka pae barang dibaca di kitabna emang kos kitu teh teh baheula mah bisaan guari ban teh guari geus baca artikeun kos kitu bae geus terapi tak hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munggah haji lamun kawasa di jalana geus asa kitu nah eta ini stopoa ilaihi sabila disurahkeun jadi panjang hiji kawasa di jalan teh boga modalna dua bisa nyana berangkat diukna tilu di dituna di perjalanan halanganana jang balikna deui aya jeung deui nu ditinggalkeunana aya di Mekahna gitu lungsur langsar halanganana naon eta karak wajib gitu ya insyaallah manadai bisyarti amni tariki wal baladil maksud kila wa masapatu gosin jing cek sakal makudu aya sama-sama koser deui sama-sama koser teh marhala taen anu bisa dijamak bisa dikoser jadi kira-kira minimal cak ulama 80 km komo leuwih mah eta geus kudu diperhitungkeun urusan pengurusan anak mun berangkat sama siapa tuh kos ai deket mah bisa didugdag urang Cikande boga anak jadi gawe di dieu aduh dikamanakeun ya anak pugunya ge bolak-balik ka Cikande atuh teh beuteuk dipasarkeun ka Batu jangan bolak-balik paling macet bae eta mah masalah imam mun sama sapatu kosurin tu pandai gelang ka dieu aya teh eta teh kadang-kadang pan teu pulang pergi nya teh saminggu sakali balik ka dieu eta kudu diperhitungkeun pengurusan anak wa maharimul asabati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allahu a'lamu bimuradi uhilla dan halalkan lakum kadua siraka bi ayuhan nasu eling-eling manusia halalan kuntum iku pirang-pirang kang halal ana siraka bi umulimin atawa iku kang haram kabeh saydul bahari opo buburon lautan antakulu saking tamangan siraka bi usaydul bahari wa walan udaya usaydul bahari ma la ya'ishu illa fihi ku barang kang ora na urip yang mangingtu ing dalam bahari kasamaki kaya iwak banyu bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri kalawan perbedane barang kang urip ya ma kalawan berbedane barang kang urip yang ma fihi ing dalam bahari wa fil barri lan ing dalam daratan kasurton kaya kepiting Ta'amu lan papanganan dari ma yaqzifuhum maitan tegese barang kang ngabuang ya bahri wa mamaitan alamati mataan kena arah-arah sesenangan tamtian tegese kena arah-arah gawe kasenangan lakum kada sira kabeh takuluna kang bada-badangan sira kabeh ikmata wadi sayyaratilan kaduwe kang banget lumakun al musafiri namingkum tegese kang lumakau kang saking sira kabeh aya tazawaduna kang gawe bakal sayyara kabeh ing ta'am hurima lan den aramkeun ingat dasa sira kabeh saydul barri opo buburon daratan wa dan utawi saydul barri ma ya'ishu fi ku barang kang urip ya mapi ing dalem barri minal wasil makuli saking sato kesit kang dan pangan antu sayyiduhu kang buburon sira kabeh ing saydul barri maduntum huruma ing dalam salagina langgeng sira kabeh iku pirang-pirang kang ihram falau sadahu halalun maka lamun ngabuburon ing saydul bari sapakang halal palil muhrimi uklu maka iku nang kadong kang haram utawi mangane ing saydul bari kama bayanatu sunatu kaya barang kang martalakeun huing ma pahal asunatu hadis wa taqullah lan pada wadi sira kabeh Allah allazi ilaihi tusarun kang maring Allah balakaden diring sira kabeh kamari sahur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji bakal dicoba mana nu sabar mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan mendak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lalaki maupun awewe la taqatulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisi keur ari ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kantaran biasaan orang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah kahirupan orang Arab ngabuburon kaleuweung ka gunung maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa alaihi jazaa'un dibere sanksi
diberi babales naon babalesna mislu ma qatala minan na'am hewan-hewan anu lindek ingun-ingun nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung embe leuweung onta leuweung mantak di urang ge aya bolong mantak di Lampung mah baheula di Palembang mah baheula ieu teh aya di kokolotrokan beheungna di kokolotrokan. Nah di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok oh aya nu bogana mun teu di kokolotrokan nah ieu berarti kebo leuweung. Gitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Tak eta kos kitu jadi kanyawan mantak asal endek dilepaskeun ka leuweung Kangkalungan kolotrok asal deuk di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak nah iya atau dijaring beunang kebo leuweung ngaranna mun sapi leuweung ngaranna embe leuweung ngaranna uncal kijang leuweung ngaranna bari mah kijang ka jalan-jalan. Masya Allah ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh hiji kijang kadua kuda teu kudu kaleuweung. Nah kitu tah jadi hewan kesit garana hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabuluh hewan kesit du di leuweung baik onta leuweung sapi leuweung mun atawa munding di Arab munding kebo teh di Arab teu betaheun kebo mah teu betaheun teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo mah hayangna gupak ai di Arab atuh ujang gupak di mana gupak cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu kebo menta balik deui pulangkan saya caknya nanti ke rumah istri saya kurang emang waduh enggak ada buat gupak bisa jangan gupak mantap nu loba teh kebo mah di Australia kula ke Australia kebo Masya Allah emang mana kita Australia didinya Cikupak kadit saya dikit. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas gurun disebutna Sahara. Nah ieu lamun keur ihram nan kitu ngaranna ngabunuh hewan liar ta eta teh kena jaza kena sanksi kena balesan kumaha balesanana mislu ma qatala minan na'am kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana anu dibunuh naon ieu nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung oh iya kumu bihi zawa adlin minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu tah anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin nu'amah bi badanatin lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang nu'amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang masuk di ngaranan koswari
Eta teh manukna teh rada gede jangkung seetik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna letik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya ulama pengalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ke ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah bari loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung engke buru di embeang tuh geus teloknya kumaha di gunung basa gunung kayak butuh mencit sekali mencit 50 100 seus angon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantap kula kaditu nah ieu bebesaran jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu ke zaman mondok anak-anak nama rondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadinya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu itu hikmat nu geus jadi barang datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh aya kitu bangsa ayam merak nu kana rahis teh aneh ieu kotok naon ieu ceuk urang ku gede amat gede jangkung air suku nama letik barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah coba mah nya milih teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna letik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpakan ngan ditumpakan ge kudu gede mah enggak bisa lah tepati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu nilai we sukuna eta manuk nu amah ieu di dieu ta nu amah nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpakan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka Sindang Lama ka ajengan asikin nah jadi kuarina ngeunaheun ka babayang bae gitu kus ditumpakan kula ge malah milu numpak ngan ragag teu bisa kakarakpan tapi gagah Masya Allah eta manuk dua arita nah ieu ceuk Ibnu Abbas kemudian Sayyidina Umar Sayyidina Ali lamun aya jelema keur ihram kaleuweung ka gunung ngabuburon meunang manuk du'a mah yakna manuk kontak atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon bibadanatin onta kampung denda berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am onta hiji keur ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada letik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk nu amah kemudian wa Abu Ubaidah tapi bakoril wahsi wa himalihi bi bakaratin menurut Imam Abu Ubaidah aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon manah misalna bunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi nabi bakaratin sapi lembur Masya Allah wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf pizabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe tuh kitulah nya wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasma wa fil abi
cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunah eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkum biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi cek Imam Hanafi mah kieu elatna kieu panjang caritana antara dua eta Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae tah kitulah batur mangabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung pokarana tinggal ditinggalian bae ke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah nah ieu teh merupakan suatu hadiun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram da ieu mah kuduna pencit dirinya tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah kabehan teu meunang ngarusak di tanah haram mah di tanah haram sing ada ieu urang ge di tanah haram teu meunang ngarusak boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye abe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui sing hade eta teh ulah barokah sia dianterkeun ka dieu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin atuh meuli mah masalah meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang mun kurang dibawa anterkeun mun teu bisa anterkeun titipkeun sia ka Mekahnya ampurannya udah aing bageula baliknya mau batu pangadatangkeun ka ditu geus ka dieu bawa tenden bae kitu kataran barang dianturkeun teh gede sok gede hul gede amat sih atuh berat ti aing atuh geus kitu bae tadi aing bil barokah horeng haram teu meunang sing hade hatta ngarusak hewan-hewan nulal leutik lege di Mekah mah teu meunang ulah walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul nu bagus mah tetep bae ulah tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan putas potes tatangkalan Mekah awas ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah ai kitu mah di Arafah tanah halal tah mah ngina tanah halal urang ngarusak tanah naon di dinya tah mah halal ngan urangna keur ihram mah tetep bae teu meunang ngan kemun teu keur ihram masalah entak siga dihormati Mekah lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung negara pinuh ku malaikat di dinya tiap-tiap nulowong di dinya lah aya malaikat Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem mun kadeuleu ku ahli batin tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong sapira Mekah nya gunung malulu nya panas nya lah teu indah bae mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta atuh indahan Jakarta
Emang kunaon gitu? Gitu di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu. Sia mah kanu kitu bae si tolol. Eta geus kitu tah. Tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga. Hajar Aswad lain sambaran. Nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril. Jadi diawali ku malaikat Jibril baheulana. Ya Allah, inna awala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum baina hudan al-ayat. Nah iyalah Mekah. Nah ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolongkrang Mekah eta malaikat. Kurang namun inget kadinya inggis di Mekah. Inggis didalekeun ku malaikat. Ayo ke mana sih? Ayo ke mana? Ke pasar cek malaikat teh. Siapa ke pasar mah dulu beli naon? Oh, teko. Cek malaikat teh teu butuh jadi buat celok minum. Sia mah meureun. Waduh, gede teh leutik gede. Waduh gede amat beli teko na sia mah. Atuh beteng sia membeureun cak malaikat teh didelekeun ku malaikat diseksarikeun ku malaikat teh diseksarikeun. Masyaallah, tapi barang balik ke Indonesia dibawa jadi bikeun ojang bikeun cak malaikat teh bagus. Eta urang Inggris siga di Mekah teh masyaallah. Entek lamun aya kafir asup ke Mekah. Jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing. Cing hade jelema munafik munafik eta digonggongan anjing we tah jalan ke Ziyad Sud eta anjing loba jasa di gunung kong aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing kong kitu bae tah nya lompat anjing lompat terus bae mangkana luhur imahna di ditu dituturkeun anjing bae. Eta teh berarti bermasalah ibu daki ku anjing mah kaambeun eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada. Masya Allah Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan setiap lolongkrang eta pernah katincak ku Kangjeng Nabi. Setiap nu pernah katincak ku Kangjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun kurang Madinah lain sabarana. Jelema nu geus datang ka Madinah maka surga bae geus. Ucap Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saha jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engke mah datang. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu maot. Teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh. Woi, dadah jeung Kangjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ayo Muhammad. Muhammad tukang cabe aja itu mah. Ya Allah ya Rabbi nayena urang kuari sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teka deuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng makomna Kangjeng Rasul. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munur pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Itulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku bata ieu tapi deuleuna ku bata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang. Bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali sok dideuketan ke ku wali sok dideuketan cacing ada orang mun di Mekah aya nu ngadeuketan set cek urang ieu asana wali ieu asana urang keur salat nya ngadeuketan beres salam Noel ka urang ja penta-penta ieu mah lain wali atuh aya nu ngadeuketan tukang menta-menta
Ya Allah ya Rabbi badiyam balighal Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram, sodakokeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang kurang dipencit di mana bae. Misalnya di luarin tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana bae di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat tina lapan samemehna hadiam balighol Ka'bah. Ieu mah tukang maca alfiah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana lapad Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakadar idopat lapad hungkur idopat lafziah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho. Anu pernah masantren mah unggut-unggutan oh iya betul mentak mun aya nu dijejereun unggut-unggutan tanya naon sia poho bu. Aduh mun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudhof ilaihna ma'rifat model kitab Zaidin gulam Zaidin talapad kitab diidopatkeun kana lapad Zaid lapad gulam diidopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudhof ilaihna eta ma'rifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana ma'rifat. Lamun mudhof ilaihna ieu adalah nakirah maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad rajul lantaran rajul teh nakirah geus maedakeun kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu tuh. Ayo dek ngodok iya ya, mantak kurang kudu rajin kudak kodok. Kapanggih urang? Iya ngodok iya dopat saya tika bongan di dia aya. Mana? Bongan di dia na aya cenah cek di dia na ya maliana itu fatahu lafziyatun la tufidu tarifan teu medakeun kana tarif teu medakeun kana tasis nu sabener nama ieu mah. Lantaran ieu mah idopatna idopat isim sifat diidopatkeun ka mana bae ge teu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atuh pan diidopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos di mentak ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheu nya mondok teu beja ka ditu kana di mana naon bapana mondok lah kulaan emang mondok kiai gini tan mondok aing kabita jasa ka kiai ini mondok bae doakeun bae nya tuh ai di imah ribut bae mondok jadi lain dek ngaji nya nama nyilib borenganna boreng keur ribut betet besi aya aki-aki mondok lain dek mondok nama nyilib. Masyaallah guys aya babna dina alfiah mah bab idofat. Masya Allah aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi kos naon kos idofat lapad ghairu idofat lapad misu model tadi tah mislu ma qatala minan na'am lapad misu lapad ghairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahu asal urang geus ngaji alfiah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunahkeun moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok teu salah si atuh kos teu salah sapira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah aing minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi bobot sia
abdi sia dehem kaing aduh dehem ku aing teh di era ban ge dehem keneh bae goblok sia ieu tuh aing mah keur batuk bae oh batuk bae sugan aing ngadeheman aing nu teu ngaji mah ngagibeg aing nu ngadehem ge eta teu ngaji karana aing nu ngaji mah minal ardi minal ardi dehem deui sia cabok sia ku aing ya tuh aing mah batuk oh batuk sugan teh ngadeheman aing teger aing nu ngaji mah jika tuh nu ngaji mah mantep ge moal aya salahna moal deh kajian kukumah ge sengkilang salah teu katara atuh aya bae aya salah teu katara bae dicepetkeun ku nyer macan aduh beres yes pokoknya mun minta ulang deui kieu ulang deui orang teu bisaeun hai kiai mah maleleh ku murid ya maleleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter ada samar murid nu pinter tadi jangan baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka murid atuh elehna bae pokona mu guru mah beres alhamdulillah datang ka imah mah harina si eta cek ngana teh cek lamun murid kita maca berarti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi geus macem-macem bae guru politik tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh bisa ayah mah nyawan bae deui ayah teh nu mantak disebut min jumlatil sholihin di antarana kieu mun maca kitab teh patumuin ayah bae di tukang padahal mah di tukang hajina si santri hees nu hees ditunjuk ku nyana Udin aduh saking aing mah geuning nu mantak di tukang ge tunduh watuh eta aya mah sanajan dihareup peureum bae pan nya nama teh kitab dari sekolot ongkoh ya ditu jadi nu hees teh dititah maca nu mantak tilok anu hees ngaji teh aing bisi dititah man kudu engke ge di dieu bakal aya ulangan ya lamun nu bisa tuh balik anu teu bisa tuh disetrap cek nya aing mah ning disetrap dibere dahar ku kiai eta aya tiap hari batak datang ka kuari unggal pesantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almarhumlah masyaallah ieu mah cerita-cerita idopat saya tikah li anna idopatahul abziyah la tufidu ta'rifan masyaallah mantap kaditu nage teh mawa soal bizal mudafi mugtapar ilmu salat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar kemudian manapa ilam yakun nisain mitun minan naam lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburon benang piit jelema buburon menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana ta mata na ieu mah pa alaihi qimatu hargana bae harga piit sabaraha deut sedekahkeun harga simet sabaraha deut sedekahkeun di tanah haram ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan masyaallah mentep dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi teu berarti bisa tilu rupa nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am
nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan. Tanyakeun engke ka urang Arab, urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab, tanyakeun di Fathul Muin, tanyakeun di Riyadh, tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kedua na kafaratu ta'amu masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding. Andai kata tadi teh ngabunuh na teh manuk koswari atau manuk onta eta teh pan sabandingna jeung onta berarti harga onta anu bisa dipakai nebus eta teh anu bisa dipakai korban atau dam berarti nu geus manjing karena itu korban 10 jutaan mun munding 10 jutaan mun sapi 10 jutaan make hargana bae make duit kafaratun ta'amu miskin kuari bapak ke meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah. Dua nomor katilu awadlu zalika syama atawa moal make hewan nu sabanding moal make hargana kuari bandek make puasa bae mangga bae make puasa jadi tilu carana pek bayar kudu sabanding mangga dek make harga bae harga nu sabanding mangga dek puasa bae heg bae puasa kudu sabaraha poe kiai saleter sapoe berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh berarti 10 juta sabaraha letereun eta 10 juta. Coba mana tukang beas ngacung 10 juta teh sabaraha toneun ayo kitu bae heulanan 10 juta hayang nyaho coba ieu coba nama lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari ulah isin-isin itu tukang beas 1 ton sabaraha duit 4 juta 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan 2 ton setengah teh sabaraha liter atau kilo bae kilo berarti sabaraha ribu gimana 2 ton setengah teh sabaraha kilo barodo kabeh heran aing mah hah sabaraha kilo 2.500 maknya seutik amat hah sakintal sabaraha liter 100 lamun 1 ton 1000 berarti lamun 2 ton 2000 mun 2 ton setengah berarti 2500 liter lah carita liter berarti 2500 poin kaburu modar sia kaburu modar Masya Allah kiai cenah ieu mah puasa bae teu boga harga mangga aja lamun teu kaburu tah puasa teh kakarak ge 1 tahun atau 2 tahun 2 tahun teh kali 360 kakarak ge saparona berarti kan encan saparona ge teruskeun ku anakna cak anakna sial aing lain dititipan harta puasa goblok ya abah Masya Allah Nayalaliyazuka wabala amri numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi ngenakeun jizyat ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi nah supaya karasa liyahu qawabala amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan
Numantak termasuk ke manusiawi ja Allah geus ngalarang. Geus asal cak awak kitu bae aya hikmatna. Ulah kieu, tolak tilu jadi hiji lantaran keur marah. Oh, lamun tolak tilu jadi tilu berarti tidak manusiawi, cabok. Beungeut mah kos kitu mah. Sungutna jebeokeun habak. Sakalian ngejebeo. Itu tidak manusiawi, cak saha tidak manusiawi, ieu teh kepenuh mantak manehanana. Iya dikenakan tilu jadi tilu bakin kubro teu meunang balik deui dengekeun takut seuli para depag mui beusi ngajadikeun tilu jadi hiji sing ade ulah nurut sia tilu supaya non liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu teu meunang sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna. Iya mah bentrok saya kok siap waing. Emang dititah kos gitu? Sok raja amat sih. Sok hebat amat sih salaki. Asal deut ribut, tolak siap waing. Geus dua. Asal ribut bahasa etik balik siap itu babur kayak mau buah pamoyang sia. Kan eta teu beres eta kos gitu eta. Coba eta isuk-isuk mah dicarekan, magrib diusak-usak goblok dulu teh coba. Buktina kunaon air ribut kadenge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneuh terus ada teh beres eta kos gitu awet derajat ngaranna uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna kamari ribut tadi ribut penting subuh baseuh deui buukna heran aing mah atuh meureunna nan pareureum bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan meureun. Masya Allah. Tak iya ulah sacuam-cuam lah tuh. Mantak dilarang ku Allah. Untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis. Marah mah marah baik. Omongan tolak mah udah dikeluarkeun. Hiji bisa rujuk. Dua bisa rujuk. Tilu diancam ku Allah. Liyazuqa wabala amri. Supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah. Ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh ieu bae ge ieu kuari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngridit mah terus bae deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyerian ku sebab ngridit anu diborgol ku sebab ngridit ngawarung atawa noko anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awal mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teka tobatan pasti baik ku Allah dibere lauk nyicipan ieu teh mantap lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah isti'arah bil kinayah berarti majazna ieu adalah majaz akli mata wujida majazun akliyun wujidat isti'aratun bil kinayah. Nah lantaran kok ieu make liyazuqa ai zawq mah biasana kana kadaharan berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuqa wabala amri kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan ja isnadna zawq mah kuduna kana ta'am kana syarab urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana tazawok tangaranna ta cicipan coba oh amis cicipan coba oh pahit cicipan coba oh panas eta zawok ari ieu mah ieu siksa aya siksa mah lain zawok kuduna tapi di dia dibahasakeun liyazuqa wabala amri mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am dina pada lantaran karasa walaupun ari zauq ta'am mah karasana kuleta ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah ieulah majaz bil kinayah begitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teh ngajinya itu mondok mah hese bae kajian kumaha ge nah ieulah afallahu amma salaf
lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah. Padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon tak ieu kumaha ieu enggak pernah ngabuburon pernah ngabunuh hewan liar memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin para ihram jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae. Wa man ada fayantakimullahu min sahaja jelema nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun aman mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan makhlukna lantiqab anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah jangan menyeritakeun soal dek datang siksa darareukeut jasa lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Hambalaya sadesa sabaraha ribu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabaraha ribu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masyaallah tiap aya perumahan di dinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan naudzubillah min zalik wa min zalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deh setiap aya perumahan dirinya lah dipakai ajang permaksiatan dirinya lah dijadikan ajang permaksiatan minuman zina judi bahkan dibuat gereja ieu mentek kahareupna ka dieu ka urang wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha ribu nu bakal dibebaskeun kuari mangeunah bae bebaskeun meuli motor bebaskeun meuli mobil bebaskeun nyieun imah bebaskeun kawin deui gampang tapi engke deuleu Tangerang Sumarekon nu aya itu Bumi Serpong tingali di ditu menjulang anu luar biasa tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih kuari mah jelema anu calo mah komo lurah mah komo nu jelas mah bebaskeun boga duit bebaskeun boga duit bebaskeun boga duit hanya keuntungan sejenak tapi kadituna kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kade isuk pageto kiai nu lalempeng geus areueut tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak nah meureun maneh teh bakal anak boga anak dek boga incu maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun teh ieu teh urang geus sulit mantap loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing hade sia kudu ngaraji kudu masantren kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari eta geus boga pikiran kos kitu jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantap ngomong bakal loba nu masantren ge nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah lantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika tinggali Freeport teh kajenting parae orang Papua tetep baik presiden sugan bisa menangani dialog demi dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwawalan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika
termasuk di negara urang mandak jelema gede ku hari geus wasiat ke anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun nya pasantren teh teh geus sukarolot teh geus loba nu ngomong gitu nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahaya di Jakarta dibangun seperti itu mal-mal dan lain sebagainya di dalam kumatanya meureun walah ieu mah bahaya jasa mun kamari ieu mah jelema masih kene ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saeutik kana pertengahan ping-ping kuari mah di Jakarta teh geus tinggal hese ngomong lah ieu aduh coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beubelah nage kadeuleung masyaallah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblok geus tolol dasar neuk kumaha deui komo ka hareupna lamun kamari mah kamari ieu jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan neuleup fotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta na'udzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adab-adaban Al-Qur'an mana adab hadis menghina ka Quran menghina ka Allah menghina ka hadis menghina ka Kangjeng Nabi urang teh terhina kuno koskara itu kuno mabok urang geus dijejeleh geus dihina kuno korupsi geus dihinakeun kuno riba Quran geus dihinakeun komo kuno koskara itu deuk kumaha ka hareupna na'udzubillah min zalik na ieu beusil liyazuqa wabala amri Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing geus teu samar deui tsunami puting beliun kemudian gempa banjir lapindo dek datang ka iraha wallahu a'lam geus sabaraha ribu manusia anu terdampar anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan mun dipajar eueuh ja aya bungkeleukna dipajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuninganna. Ulah-ulah masalah gede ribuan kitu. Eta bae masalah anu nganza ukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa tuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae kudu nyana nu upaya eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah ku ari ungkapan nyana ya Allah ya Rabbi ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana negara aing padahal mah ieu tapi kok aing kos kieu amat loba jasa mendak azab turun ti Gusti Allah. Nah ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yu urang upayakeun nu rapih lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun. Nah ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah. Padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunatullah we kos kitu tergantung kumaha urang. Uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam.